Sim Abdi di dieu bade nyaritakeun deui isi carita novel anu judulna Baruang Kanu Ngora. Ujang Kusen anak Haji Samsudin jelema beunghar di kampung pasar. Bade ngalamar Nyi Rapiah putrina Haji Abdul Rohub, jelema beunghar nu aya di pasar oge. Lamaran ditarima. Om Usman anakna Demang hayangeun oge ka Nyi Rapiah. Heg nepikeun kahayangna eta teh ditepikeun ka Nyi Rapiah. Nu ahirna Nyi Rapiah bimbang jeung bingung. Rek milih nu mana. Ujang Kusen kawin jeung Nyi Rapiah. Sanajan geus jadi pamajikan Ujang Kusen, Om Usman masih keneh wani ngaheureuyaan Nyi Rapiah. Kajadian eta nyebabkeun Ujang Kusen nyeri hate. Tapi Ujang Kusen tetep sabar. Tuluy Nyi Rapiah dibawa pinah ku Ujang Kusen. Bapa Nyi Rapiah mere nasehat kumaha carana meh rumah tangga anakna bahagia. Kitu oge sarua jeung bapana Ujang Kusen mere nasehat anu sarua. Ujang Kusen jeung Nyi Rapiah tuluy indit ka tempat anu jauh di lereng gunung. Emeh eueuh nu ngagoda Nyi Rapiah, terutama ti godaan Aom Usman. Aom Usman nitah Nyi Rapiah kabur. Om Usman nitah hiji jelema keur ngabantuan Nyi Rapiah kabur. Om Usman jeung Nyi Rapiah sapakat arek kawin lamun Nyi Rapiah geus pisah jeung Ujang Kusen. Om Usman maksa Ujang Kusen supaya nyereikeun Nyi Rapiah. Tapi Ujang Kusen keukeuh peteukeuh embungeun. Anu ahirna Aom Usman kawin ngarerepeh jeung Nyi Rapiah. Ujang Kusen ngarasa nyeri hate ku bakat nyeri-nyerina hate Ujang Kusen nepikeun ka gonta-ganti pamajikan nepi ka ayeuna. Ahirna manehna terjerumus kana pelacuran jeung perjudian. Jeung anu ahirna Ujang Kusen ditangkep ku polisi. Sakitu wae anu tiasa ku Sim Abdi didugikeun tina carita novel Baruang Kanu Ngora. Mohon maaf bili aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.